بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Kiai ngariung ke penting haul abah bara orang mau santrina ulah lobaan 20 bees siap bu datang 100 ada santri kuari atuh dari henteu diondangnya nama ngan neuleuh babaturan ka mana sia ngariung aing ilu dia tuh sok boda aing mah pokona aing ilu teu diajakkan ge ilu sorangan santri eta lah santri akhir zaman. Ente dititah teraon bab ngariung mah datang ka ditu berkatna ngan aya 20 hayang kabagian kabeh berarti hiji kuduna didahar ku 10 atuh tinggal sacomot beres santri mah kos kitu ieu santri mah nikmat daunna ge didahar ku cenah embe Jawa mah eleh santri ngan moal aya kanibatan hirup lamun encan nyorang jadi santri moal nyaho ngeunahna hirup beh pokona santri mah bab dahar naon bae nu aya di dahar boro-boro nu nyana nu kiaina ge di dahar bae ayo santri mah geus kitu lah cek ada kiai mah fauli mariduhu atau anggeus-anggeusan pokona mah jambu atuh bang kebogana naon ge geus bae dialaan bae ku santri manya cek nya kiai marah ti dituna yana geus bagus sangka bae ka kiai bahkan sendal kiai ge dibawa bae eta santri hees dalam babi boro-boro kasur boro-boro anggel hiji kulimaan geus tiis anggel jadi poe tilok naon tilok atuh ngacai segala naon di dinya tapi kanikmatanna beuh pohara jasa ngagoler nganama di mana bae di masjid los di majelis los kipas digedekeun gunyan mayar listrik tilok santri pokoknya geus tenang geus santri mah pohara jasa geus pokoknya moal aya pangeunah-ngeunahna hirup jadi santri senang jasa geus teu inget kaler kidul cenah geus beak duit beak beas bebe jak kabaturana kawana sia balik geus bae balik datang ka ieu Waalaikumsalam sia ieu enon balik kos teu nyaho bah duit beak beas beak ji abah ieu teu boga duit teu usahakeun bah kajian kumaha ge bau budak sakumaha bos nya mah kitu bae terus bae jadak geus kitu kudu aya bae geus ketungguan atuh saminggu ieu geus masalah saminggu can boga duit setengah bulan can boga duit kana bae sabulan di imah tah eta santri mah henteu mikiran ngaji tinggalin henteu kan sabulan mah tinggalin tang ngaji iya tuh kaji ya cenah mah ijazahan ieu itu geus sakola basa poe 2 poe atuh pan henteu nya mah geus bae di imah heula macul heula ada kek ka pondok deui geus sabulan datang cek babaturanna sia kebala mati mah abah aing teu boga duit geus bae pas ngaji teh neuleuan mana balag di deuleuan 5 lembar aing tinggalin cek nya geus bae
Aju mal disusul ke moal abe belang kuda ge belang bagus. Atuh geus kitab lagi barlang salembar coretan salembar eueuh salembar coretan salembar eueuh geus bae. Siang ge kumaha di mah leuh pikiran di imah. Teh ku Allah dibere ngarti cek eta. Weuy santri mah pohara jasa. Geus pokona moal aya we santri pas di imah magahan ngaji. Pas anu coretanan puyeng nyana sarua bae. Kumaha cek cenah ieu. Babeja rada gering cenah mama moal ka ngaji lanan. Pugu memikiran ieu kumaha macana cek cenah. Tilok lagi eleng bebeja gering lah naon lah. Jungis bae. Mana gajinan eta liwat bae cek teh liwat. Emang kunaon mama ge keur diliwat bae teh. Pugu lain mama nu diliwat. Nyana teu ngaji. Bebeja nang mama ge baheula bab ieu mah diliwat. Beuh budak ngabohong bae. Senang bae jadi santri mah. Ieu beban cenah mah. Atuh geus bae eueuh ijazahan masalahna. Saha nu ngaluar-luarkeun santri atuh datang ka incuan ge elos. Geus bae di sabetahna jadi santri. Status senang hirup jadi santri. Beuh pohara jasa. Batur tahajud pentingnya nama masak. Eueuh tahajudan santri engke di imah budak tahajud mantuh. Di pondok masak. Isuk-isuk ngawuduk berang saeutik masak. Tas dohor masak deui. Tas asar masak deui. Peuting batur hees masak deui bae. Ya Allah, tas si budak. Pohara mending mun make beasnya beas babaturana. Cek babaturana biasa aing pan tere beak abat apaan sia nu ngadahar. Aing mamang masakeun doang. Sugan kumaha pesantren teu santri biasa bae milik bersama nya mah tuh. Tah moal aya hirup pangeunah-ngeunahna jadi santri.